Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-ayah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khitanu sunnatun lirrijal wa makrumatun lin-nisa. Al-hadis rawahu al-Imam Ahmad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapayunan guru urang sadayana pangarsa Abah Haji di Lebak hormatan simkuring, mudah-mudahan urang doakeun mudah-mudahan guru urang Abah di Lebak sing dipanjangkeun yuswana. Amin. Tambah-tambah ilmu anu manfaat anu barokah jembar milik rezekina sareng sadayana keturunanna sing biasa ngalanjutkeun perjuanganana biasa ngalajengkeun kana dakwah agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayunan Bapak Haji Amil, kapayunan sadayana tokoh pemerintah anu sami-sami hadir di majelis di tempat anu insyaallah diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kapayunan sadayana saderek para wargi dulur-dulur hormatan simkuring bil khusus sahibul bait, sahibul walimah ihzar kersana Iwan sakulawargi. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaing rahmat maghfirah sareng keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Iwan sakulawargi sing panjang yuswa jembar milik rezeki tambah ilmu anu manfaat barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Atuh putrana anu nembetos disepitan arafka urang doakeun di sami sing panjang yuswa jembar milik rezeki seueur ilmuna anu manfaat barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Alhamdulillah dina dinten Jumaah pagi 8 pangintennya disepitan teh dinten Jumaah tos lepat kana sasi mulutnya jika di Jumaah sasi mulut. Insyaallah pangaosan anu bade dijudulan dina wengi ayeuna nyaeta masalah kesucian hate sareng kesucian amal. Tapi saya acan kadinya saya acan kana pembahasan simkuring bade ngaduhikeun heula kaul sabali ulama. Saur Imam Suhrawardi dina kitab Amaliful Ma'arif mantena nunggalkeun awalul ilmi husnul istima'. Mimitina ilmu teh nyaeta saya ngaregepkeun. Bahkan ku sapali ulama deui anu nyarioskeun ta'allam husnal istima' kama tata'allamu husnal kalam. Anjeun kedah belajar menyimak yang baik sebagaimana anjeun sok belajar berbicara yang baik. Urang tos pada uninga aya masuk aya pelatihan public speaking nya. Aya pelatihan public speaking nya bagaimana orang berbicara di depan publik, kumaha cara berbicara. Tapi teu aya anu ngajarkeun cara menyimak yang baik.
Cara menyimak yang baik ya. Nah, sehingga dina kitab Nasoihul Ibad mas saur Syekh Nawawi diantawi sikmahna kunaon lampai didamelna teh hiji. Ya. Lisan didamelna hiji, ari anggota-anggota nu sanes mah dua. Saur Syekh Nawawi diantawi sikmahna teh nyaeta ternyata kita itu lebih butuh banyak mendengarkan, lebih butuh banyak melihat dibandingkan banyak berbicara. Lebih butuh banyak beraksi, lebih butuh banyak melihat, gitu ya. Lebih butuh karena ngalengkah, gitu ya, daripada seueur bicara. Hikmah nanti kan ari anggota nusanisme seperti kupingnya. Kuping ayat 2. Terus pangambung ayat 2, soca ayat 2, sampean ayat 2, panangan ayat 2, ayat 2. Tapi ari lambai mah ngan hiji. Socan aja memang ayat bagian luhur bagian handap gitu nya. Dalam muntah yang luhur handap memang meureun moal muka. Kan hiji bolong teh gitu nya. Hiji bolong dina lambai mah tasawur Syekh Nawawi di antawi sikmah teh urang teu pati butuh teuing kana nyarios saleresna mah. Nu diperyogikeun ku urang teh dina bab maninggal urang menggunakan 2 mata, melihat, banyak melihat. Terus banyak mendengar, banyak melakukan, banyak melangkahkan untuk kebaikan tentunya. Kanggo hal-hal anu sararae. Eta poin pertama, kami hoyong kanu ilmu mah urang kedah biasa menyimak anu sae, belajar menyimak anu sae. Sehingga ku sapali ulama diajarkeun teh kedah biasa menyimak anu sae, ngupingkeun anu sae, sakumaha urang ge sok diajar nanti belajar berbicara anu sae. Kalau biasanya diajar bicara teh nuju taswiran. Kan murang kali eta teh diajar berbicara nya di payun publik. Diajar bicara, bahkan kablah dieuna mah dirangkai kata teh. Wah, kumaha bahasana ieu? Jika MC tadi gini nya. Naon bahasana teh nganggo kalimat-kalimat ini tersusun saja gitu kalimat-kalimat teh. Kalimat saja eta teh menang diajar. Eta teh menang diajar. Untuk ujung-ujung biasa MC ge. Diajar heula. Tapi begitu pun dina ngupingkeun. Urang teh kena belajar ngupingkeun. Tapi sanes berarti simkuring teh hoyong dikupingkeun atanapi memang hoyong dihormat anu lebih kumaha. Tapi ieu mah ngadugikeun keterangan ulama bahwa pami urang hoyong kenging ilmu mah awalna kedah biasa ngupingkeun anu sae. Ayeuna lebat kana masalah khitan, kana judul pangaosan. Judul pangaosan tadi tos didugikeun ku MC. Sebenarnya mah MC tadi rada ngabohong. Jadwalna sibuk cenah. Untung tiasa panitia. tiasa panitia cenah kontekan. Eta mah pembahasan ngumpul ya. Padahal mah simkuring mah teu sibuk-sibuk deui. Aya wae di warung bambu tara ka mana-mana. Lamun aya nu ngondang oge cipari paosanya. Abdi masuk langsung. Lamun hayang rame tong ka abdi. Leres abdi mah. Ya aya sabaraha kitu nya, aya sabaraha nu sumping. Termasuk aya ti rencangan kapungkur. Ya daek teh ngisi cenah. Ngan kudu nu rame. Ari kudu nu rame mah embung kabantur we. Abdi mah gitu. Soalna naon? Nyaah gitu nya. Momen khususnya dina momen-momen seperti kieu, masalah khitan, masalah rajaban, masalah muludan, pami dianggo seserian teuing, mas terus seserian dina seueur teh seserian. 75% seuri, 25% ngaosna. Kan sok aya nu kitu nya. Tah, ari abdi mah kajian teuing wios kana sanes we. Wios kana sanes. Mempertahankan dalamun urang santri gitu nya. Abdi teh kan santri nya. Santri alumni pesantren. Pami orang ikut tergerus dengan tren-tren anu penting viral, engke saha nu bade ngadugikeun ilmuna gitu nya. Mungkin saha nu bade ngadugikeun ilmuna. Nu penting viral kali itu ka dieu diundang kali itu ka dieu. Ari ilmuna ngan 25% dina 100% teh. 75% hayo we geuning. Tah, artinya berusaha kanggo pribadi mah minimalna nya aya heureuy aya seurina 25% paling maksimal gitu. Nah, memang sesah seperti gitu teh.
Memang sesah hoyong laras-laras ngawas teh. Sesah. Ngawas teh sesah keur di pasantrena. Pas cara ngadugikeun age sesah deui. Jadi pasantren nalar itu iya. Pas ka masyarakat teh hayangna anu lucu. Terus orang teh ngapalkeun jurumiyah, ngapalkeun yaqulu ibriti alfiyah, nepi ka takrib, bukan itu ditalar. Kita ngabodor. Kita ngabodor nu diapalkeun ge masalah-masalah ilmu gitu. Kita ngabodor. Tapi orang aya ngabodoran sakedik supaya teh serius deui. Namun serius masuk cangkel sebenarnya. Serius masuk cangkel. Kita kembali karena masalah fitrah. Fitrah teh biasa diartoskeun orang sebagai kesucian. Kesucian saur sapali ulama, kesucian teh aya dua, aya qalbiyah, aya amaliyah. Aya kasucian anu bangsa hate, aya kasucian anu bangsa amal. Kasucian anu bangsa hate nyaeta nyucikeun hate urang tina kakufuran anu paling utama. Tina kakufuran, tina kabodohan ka Gusti Allah. Eta dileungitkeun heula. Leungitkeun. Digantian ku kamarifatan ka Gusti Allah. Marifat ka Gusti Allah teh beda-beda jalma teh tingkatanana. Tapi secara umum patokan anu tiasa dijadikan standar ku urang dina masalah marifat ka Gusti Allah saur para ulama minimalna secara umum urang kedah ngayakinkeun bahwa Gusti Allah Ta'ala teh kasifatan ku sadaya sifat kasampurnaan. Mustahil Gusti Allah ngagaduhan kakurangan. Eta saur sapali ulama seperti itu. Urang marifat ka Gusti Allah teh paling minimalna secara global pisan kedah ngayakinkeun bahwa Allah Maha sempurna, mustahil aya kekurangan. Eta gambaran umumna heula. Ieu masalah marifat. Marifatnya termasuk karena kesucian hati. Terus urangnya kedah marifat ka Rasul Allah. Urangnya kedah marifat ka Rasul Allah, ka para nabi utusan Allah. Tah, diantawis cara urang marifat ka Rasul Allah teh nya diantawisna ku ngawaskeun hadis-hadisna. Ku ngawaskeun sirah-sirahna, perjalanan para nabi, perjalanan Kangjeng Nabi di awal dilahirkeun dugi ka pupusna. Ieu teh kanggo memperkenalkeun urang ka Kangjeng Nabi. Saur para ulama sapertos Imam Ibrahim Al-Bajuri diantawis urang kasampurnaan iman ka Kangjeng Nabi teh kedah ngayakinkeun bahwa can pernah aya sareng moal pernah aya jalmi anu ngagaduhan sifat kasampurnaan zahir batin sareng Kangjeng Nabi. Sami sareng Kangjeng Nabi. Saur Imam Bajuri seperti itu. Can pernah aya sareng moal bakal aya jalma anu ngagaduhan sifat kasampurnaan zahir batin sami sareng Kangjeng Nabi. Tah eta diantawis kasampurnaan urang iman ka Kangjeng Nabi. Dina berjanji dijawaskeun wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Sallallahu alaihi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh akmalan nasi paling sampurna jalmi khalqan dina dedegna wa khuluqan sareng dina akhlakna zahir batinna. Kangjeng Nabi teh manusia paling sampurna. Eta cenah Nabi Yusuf geuning nabi anu ganteng. Nabi anu gantengnya terkenal Nabi anu ganteng teh saha? Pasti dia ngajawabna Nabi Yusuf. Pasti teu kena. Duka pasti du ganteng. Ari Nabi nu paling ganteng saha? Nabi saha anu paling ganteng? Nabi nu paling ganteng mah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu hari Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengan, terkenal dengan cerita-cerita yang luar biasa. Dugi ka perempuan-perempuan teh nepi ka mengiris jarina, terlena ku sabab gantengna Nabi Yusuf.
Neng ka Kanjeng Nabi mah asa teu kacaritakeun gitu. Berarti Kanjeng Nabi teh ganteng-ganteng deui cenah. Heuh gitu nya. Jadi aya nu naras gitu. Cenah anu pangganteng teh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad mah teu kacaritakeun. Aya sekelompok istri ya, perempuan anu nepi ka tergila-gila, anu nepi ka terpukau terlena nalika ngeuretan buah-buahan teh nepi ka ngeureut kana pananganna. Teu kacarioskeun gitu. Ari Nabi Yusuf mah dina Al-Qur'an dijelaskeun gitu. Perempuan nuju meulahan nya nuju mesek buah. Nabi Yusuf ngalangkung. Ada teu karasa nya miris kana panangan kana jari-jarina nepi ka getihan teu karasa. Hasyalillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Cik awewe teh. Subhanallah cenah. Ieu mah lain jelema, ieu mah malaikat. Eta awewe nu ningali Nabi Yusuf kemukur gitu. Saking mukasepna. Geuning Kanjeng Nabi mah teu kacaritakeun. Tuh bentenna kieu. Ari Kanjeng Nabi mah ngagaduhan sifat kamal sareng jamal anu sampurna. Kamal jalal sareng jamal anu sampurna. Sifat jamal teh sifat keindahan. Ari sifat jalal sifat keagungan. Jadi sajabi Kanjeng Nabi kasep teh Kanjeng Nabi sangat berwibawa. Awewe teh teu waniun. Awewe teh teu waniun benten nya jalmi anu kasep tapi teu gaduh wibawa. Awewe ge sok wani ngaheureuyan. Ari jalmi na kasep gaduh wibawa awewe teu wani ngaheureuyan. Benten. Nah, ari Nabi Yusuf mah kan Nabi Yusuf terkenal sebagai seorang budak hamba sahaya. Ya, da dibeli teh ya dijual ku dulur-dulurna. Dulur-dulurna teh dina masa jahiliyah kene syirik ka Nabi Yusuf dijual tah Nabi Yusuf. Bejana teh cenah abid. Ieu abid kami cenah anu minggat dijual. Dijual ka pedagang anu rek ka Mesir. Tuluy pas di Mesir dipeser Nabi Yusuf teh ku salah seorang tokoh pembesar di negara Mesir. Jadi Nabi Yusuf teh sebagai seorang budak terpandang teh katinggalina teh kasep tapi status sosialna atawa wibawana kira kurang gaduh power sehingga awewe teh wani ngagoda wani ngaheureuyan aham artinya hegera ari anu bertitel punya wibawa tinggi kasep awe mal itu wani ngaheureuyan moal itu wani tapi lamun ante berwibawa ante bertitel sareng sajabina mah man kasep wungkul awe teh bakal waniun ngaheureuyan Tah eta janten kembali deui anu pang kasep nama Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan urang teh kena nekadkeun bahwa teu aya can pernah aya sareng moal pernah aya jalmi anu ngagaduhan sifat kasampurnaan zahir batin sapertos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta masalah kebersihan hati. Ulah panjang deui. Ya saya nama ta mungkin teh yakin orang bahaslah di pangkernya kanggo urang kalihna. Taeta urang marifat ka Gusti Allah terus marifat ka Rasul Allah Kanjeng Nabi. Nu kadua aya disebut fitrah amaliyah, kesucian amal. Amal urang ge kedah suci, melakukan hal-hal yang bersih yang suci. Sanes amal-amal anu kotor anu radegen. Saur Gusti Allah dina Al-Qur'an wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sayyidina Ibnu Abbas ditafsirkeun kalimat maksud kalimat di dieu teh nyata awamir sareng nawahi, perintah-perintah sareng larangan-larangan. Gusti Allah bade nguji ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Terang Nabi Ibrahim, Pak. Terang Nabi Ibrahim. Nya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh ngagaduhan putra Nabi Ismail, Nabi Ishak, anu populer nama ngan sabar sedama Nabi putra teh 11.
ngan teu populer eta mah nya. Wios eta mah teu wajib ieu. Teu wajib ieu nguningakeun anu 11 eta mah. Urang nu penting terang ka Nabi Ismail sareng ka Nabi Ishak sabab eta mah termasuk 25 nabi dan rasul anu wajib diketahui. Ari nu sanes mah urang teu wajib. Aya Madian, aya Midian, seueur putra-putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim, bapakna para nabi. Nabi Ibrahim teh bapakna para nabi. Nabi Ibrahim ngagaduhan putra Nabi Ismail. Mungkin Nabi Ismail ieu teh bakal melahirkan keturunan-keturunan anu melahirkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Nabi Ishak kan Nabi Ishak ya. Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Tah Nabi Ishak ngagaduhan putra Nabi Yakub. Sanes Nabi Yakub bungkul deh. Aya putra Nabi Ishak sanes. Aisu kami terlibat banyak. Aisu seri Imam Ibnu Katsir. Kan urang mah fokusna ka Nabi Ishak. Nabi Ishak gaduh putra Nabi Yakub. Nabi Yakub ngagaduhan putra 12. Di antara satu Nabi Yusuf. Sehingga disebut nanti Bani Israel. Tuh. Seseueurna para nabi teh di kalangan Bani Israel. Seseueurna para nabi teh di kalangan Bani Israel. Sareng deui Bani Israel teh kapungkur janten bangsa pilihan pada zamannya Bani Israel teh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id masih eta teh. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sareng kami kaula nu agung sareng Gusti Allah ngunggulkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Israil alal alamin ngunggulan ka makhluk ka jalma nu saalam dunia di pada zaman harita. Itu pada zaman harita. Saantos sumping Kangjeng Nabi Muhammad, umat Kangjeng Nabi Muhammad janten umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia. Tapi urang teh sanes ngan saukur gaduh predikat umat terbaik wungkul tanpa aya tanggung jawab. Karakter utama tina umat terbaik di umat Kangjeng Nabi teh nyaeta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Daek amar ma'ruf nahi munkar. Ngageugeureuh lamun salah, lamun lamun kendor rada didorong gitu nya. Lamun mengkol rada dilempengkeun deui, eta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tah, kembali deui Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim anu abul anbiya bapana para nabi. Nabi Ibrahim teh pan eta teh bahasa Ibrani ya, Ibrahim teh. Lamun bahasa Arab nama Abun Rahim. Namun di bahasa Arab nama Ibrahim teh Abun Rahim, bapak yang penyayang. Abun Rahim, bapak yang penyayang Ibrahim teh. Saur para ulama seperti itu. Tah, Nabi Ibrahim bade dicoba ku Gusti Allah supaya tembong kamuliaan anak. Jadi Gusti Allah nyobakan Nabi Ibrahim teh supaya nembongkeun kamuliaan Nabi Ibrahim. Sanes berarti Gusti Allah teh apal. Kan urang mah lamun bade nyoba, bade ujian, nguji, urang teh can apal ya. Apakah anak ieu teh piluluskeun atau moal? Mantap dicoba heula, diuji heula. Nah, kasih ujian. Oh, ternyata lulus. Karena urang teh apal, oh ternyata anak ieu pantas lulus. Tah Gusti Allah mujina Gusti Allah, masa berarti Gusti Allah teh apal Kangjeng Nabi Ibrahim teh bakal bisa ngalaksanakeun. Tapi maksud muji di dieu teh saur para ulama, Gusti Allah ngahaja nembongkeun supaya Nabi Ibrahim dikasihan ujian teh ngahaja nembongkeun supaya jalma-jalma apaleun bahwa Nabi Ibrahim teh mampu mulia, mampu ngalaksanakeun tugasna. Tage saur di Al-Qur'an wa idzi betala Ibrahim rabbuh. Sareng anjeun kita nyaritakeun ketika Nabi Ibrahim diuji, dicoba ku pangeranna, ku Gusti Allah. Bi kalimatin, dicoba teh ku pirang-pirang kalimat. Maksud kalimat di dieu teh parentahan sareng larangan. Saur Imam Jalaluddin Suyuti. Awamir sareng nawahid. Nah,
di antawis awamir sareng nawahin parentahan sareng larangan nate nyaeta masalah khitan. Saur Sayyidina Abdullah bin Abbas di antawis parentahan anu diujikeun ka Nabi Ibrahim teh nyaeta masalah kesucian, masalah toharo. Nah, toharo kesucian ieu aya kesucian anu bersangkutan sareng sirah, aya bersangkutan sareng tubuh nu sasesana salain sirah. Jumlahna aya 10, 5 dina sirah, 5 dina sasesana. Saur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di antawis kalimat-kalimat atanapi ujian-ujian anu diujikeun ku Gusti Allah ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim layak teu atanapi mampu teu menyempurnakan ujian-ujian ieu. Anu aya dina sirah naon wae kebersihan atanapi kesucian. Kahiji dina sirah teh qasus syarif, nyukur kumis. Kumis teh ulah baplang teuing. Sehingga bisi pas saya celejeng tukang cendol. Soalnya bahasa kitu gini nya. Mana cendol urang mah meuli cendol teh teu dicendolan. Ada baik menyelap dina kumis. Nah, mata penting kan nyukur kumis teh kitu nya. Kumis teh ulah aja prewasan teuing tapi kena nyukur kumis. Nabi Ibrahim salah satu ujian teh kitu. Cukur kumis. Ngalaksanakeun teh cenah Nabi Ibrahim ya. Mungkin dina akhir ayat disebut deui nya. Fa'atam mahun. Nah, hiji nyukur kumis. Jadi kumisnya ulah baplang deui. Terus madmadoh teh kekemu. Ya kekemu berkumur pamil tos rada bau asbak gitu ya. Ya kekemu gitu ya. Kekemu kau buah. Bari langsung diteleg mangga nyaah. Cenah tadi sesana ieu mah mahal. Geus dahar di restoran daging setik ya. Ngadahar setik nyaah cenah naon namanya teh ceuhil lagi mahal diteleg gue. Mangga. Inti namanya ketemuna. 2 ta poin 2. Nu katilu siwak. Siwak utamana nya nganggo kayu arok teh nya. Tapi pamita aya kayu arok mah engke tiasa urang nganggo hal-hal anu sanes. Nu pentingna tiasa ngaleungitkeun kana kotoran-kotoran dina mulut. Ya aya nama nganggo sikat gigi gitu nya. Nganggo sikat gigi di odolan. Tapi orang pamilih yang utamanya mah tetap nganggo kayu arok. Eta nu katilu. Nu kaopat istinsyak. Istinsyak teh ngingsreuk cai kana irung. Dina wudu kan urang sok aya istinsyaknya ngingsreuk cai. Sanes kieu wudu teh. Ieu mah sanes ngingsreuk cai. Ieu mah naon ieu nyawelan pangamung ieu mah nya. Diingsreuk. Nah gini, disesep caina. Caina disesep. Tasawur para ulama di antawis hikmahna urang istinsyak, lamun ngingsreuk cai, khususnya ketika wudu, maka orang bakal terhindar tina penyakit emplu. Lamun kaleresan kadu penyakit emplu oge moal alami emplu teh. Penyakit emplu teh. Asal dawam istinsyak. Ngingsreuk cai kana irung. Nya sanes dikorekan wungkul gitu nya atau napi di lapak di comotan gitu tapi dihiseup burakeun deui nu terakhir farqu roksi teh kusapali guru aya nu dihartoskeun nyukuran aya nu dihartoskeun nyisiran sapali guru aya nu ngahartoskeun nyukuran rambut aya nu ngahartoskeun nyisiran rambut. Jadi rambut ge itu Nabi Ibrahim di zaman kapungkurnya piwara ngarapikeun rambut. Eta di antara ujian anu diujikeun ka Nabi Ibrahim. Dina sirah aya 5 ujian. Dina 5 ujian dina sirah. Yang terakhir tadi
ngarapikeun rambut teh nya, bade dicukur atau nabi bade disisiran dirapihkeun. Kabayang lamun urang teh dicukuran wae nya. Jabrik. Jabrik teh eta awalna ti Nabi Ibrahim. Awalnya ti Nabi Ibrahim. Mulai disyariatkeun masalah marapikeun rambut da urang ge penampilan teh kedah menjaga penampilan. Kedah menjaga penampilan supaya ulah batur teh ulah supaya batur teh ulah suudzon ka urang. Dina penampilan teh kedah dijaga. Eta 5 poin dina sirah. Aya 5 poin dina badan sasisana. Kaiji natful ibti, nyabutan bulu kelek. Aya mah jimat cenah ye. Budak lamun hayang jajan, ada baheula duka ayeuna masih keneh teh nya. Ayeuna masih keneh. Hayang jajan yeuh cenah bawa lumpat, cabut. Bawa lumpat. Nurut we eta budak teh, ge jadi duit. Lumpat, nyata budak teh kitu kadang sok dibobodo, karunya teh nya. Kadang budak teh sok dibobodo. Tanda nyebutan bulu kelek teh termasuk ujian anu diujikeun ka Nabi Ibrahim. Menjaga kebersihan kelek. Ulah sampai nepi ka aya burket. Naon burket? Bubur ketek geuninnya. Bubur ketek. Kan lamun aya buluan dina kelek teh kesangan. Tuluy bari banyak aktivitas. Do eta teh bakal aya burketan. Bubur ketek gitu. Atawa ulah sampai jika orang teh jika keur ngelek hayam. Jika keur ngelek anak hayam itu surat Abah mah. Kade cenah sing bener, nya Abah Cipulus almarhum al-maghfurlah al-mahfuz. Kade cenah bulu kelek teh cenah burut bersihan. Ulah nepi ka jiga naon ngelek anak hayam. Ulah paranajang deui bersihan. Eta teh ujian anu diujikeun ka Nabi Ibrahim. Seorang nabi diuji gitu. Orang umatna gitu. Orang umatna kedah nurut. Eta kaiji masalah kelek. Teras qalmul azfar, ngeuretan kuku. Kuku ge ulah panjang-panjang deui. Ulah parananjang eta digeuretan. Kapungkur masuk dipariksa, diimpres di sekolah. Kuku teh ulah pararanjang. Kuku teh ulah pararanjang. Eta 2 poin. Anu aya dina perkara nu salian anggota tubuh salian sirah. Terus halqul ana. Halqul ana teh ngurut bulu kempung. Bulu kempung ya, bulu baok. Bulu baok teh ulah jamrelasan deui. Sok sanajan memang cenah moal mantak nepi ka galeuwihan salempak, moal nepi ka galeuwihan kolor. Can aya caritana bulu baok nepi ka galeuwihan kolor. Teu diurus we teh dikurut, teh diguntingan gitu nya. Tah itu teh teu kaji. Teu kaji. Urang dianjurkeun dibersihan eta ge sami. Masalah ngurut bulu baok. Ari awe masa ora sunatna dicabutan, ari kumaha dicabutan? Atuh kumaha? Ari pamaget mah sedananya digunting. Eta nomor kasabaraha? Nomor ka-3. Nomor ka-4 ngumbah tilas kahampangan ku cai. Urang tos kahampangan teh nya tos BAB atau PBAK teh dikumbah ku cai. Teh jadi obeh teh ti Nabi Ibrahim tos aya. Nabi Ibrahim diuji seperti itu. Nabi nya mulai peradaban umat manusia teh tos mulai peradaban anu resik dikawit Nabi Ibrahim teh. Tapi ka dianjurkeun, tapi ka diparentah piwarang obeh. Obeh pametos kahampangan BAB BAK teh. Urang piwarang obeh dibasuh nganggo cai. Nu terakhir masalah khitan. Khitan teh disunat. Khitan teh disunat. Bahkan saur sapale keterangan mah Kangjeng Nabi Ibrahim disunat teh umur 80 tahun. Kabayang umur 80 tahun. Saur sapale ulama kieu. Saur Imam Musa bin Ali
Ketika Nabi Ibrahim diparentah piwarang khitan, maka Nabi Ibrahim buru-buru langsung ngakhitan ku sorangan. Maka nawan nu aya harita aya teh dikodungin, kodung teh kampak. Make kampak. Tah can aya laser ke pungkur mah. Aya mah enak ya di sunatan teh ku sorangan deh. Ku batur. Ku batur. Kapungkur mah nya Nabi Ibrahim usaha deui. Nya ku nyalira ku ngangge kampak. Ngangge kampak. Terus Nabi Ibrahim teh mengeluh, Gusti, aduh cina rada nyeri gini gitu nya. Gusti gini rada nyeri. Saur Gusti Allah kumaha? Nya meureun innaka ajalta. Anjeun buru-buru. Can dijelaskeun kudu kumaha. Anjeun geus buru-buru ngalaksanakeun di khitan. Buru-buru langsung pakai kampak. Nya di khitan. Saur Kanjeng Nabi Ibrahim kumaha? Kanjeng Nabi kami mah buru-buru teh alim ngengke-engke parentahan ti Gusti. Kanjeng Nabi Ibrahim motivasi nanya. Motivasi ngaburu-buru teh alim ngengke-engke parentahan ti Gusti. Terus sanes memang rada peurih, sina rada karasa. Benten lah gitu nya. Anak-anak umur nanti kelahiran 80 kabelah mana gitu ya? Kabelah ditunakeun pasti mengalami ya, derita ketika di sunatan teh. Lebih KJI, SKI gitu nya. Di udag-udag ku hayam. Eta teh harita mah kan can aya topian deui nya, can aya topi. Rapat kana sarung bener teh nya. Mengalami kepedihan-kepedihan seperti itu teh. Tapi aya nama enakeun di laser. Di laser sapoe ge geus bisa lancar kieu teh. Kapungkur mah nganggo sepatu lapit. Emot ngene teh beuh. Sepatu lapit, nya lamun ada jiji itu sepatu lapitan. Sepatu lapit kapungkur mah. Aya nama alhamdulillah nya memang karena perkembangan teknologi anu tos luar biasa, jadi dina ngalaksanakeun parentah-parentah agama teh semakin mudah. Semakin mudah. Eta teh termasuk hal anu diujikeun ka Nabi Ibrahim. Bi kalimatin dina ayat Al-Qur'an teh. Kalimat teh nya tadi di antawis teh 10 perkara masalah kesucian, 5 dina sirah, nu sasana 5 dina sakujur tubuh anu sanesna. Kumaha Nabi Ibrahim sukses teu melaksanakan sadayana fa'atammahun ay addahunna tammah. Kanjeng Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakan, melaksanakannya dengan sempurna. Lulus ujianana. Sehingga urang teh umat Kanjeng Nabi saur Gusti Allah anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Urang dianjurkeun dipiwarang ku Gusti Allah piwarang mengikuti milah Nabi Ibrahim. Dasar-dasar agama Nabi Ibrahim sareng syariat-syariat Nabi Ibrahim anu henteu disalin dina agama Kanjeng Nabi, dina syariat Kanjeng Nabi urang dianjurkeun mengikuti. Nah, di antawisna masalah khitan. Masalah khitan sareng nu 10 nu tadi lah. 5 dina sirah, 5 dina anggota badan anu sanes. Tah termasuk dina masalah khitan. Ayeuna mah berarti urang teh teu hitan punya lira, da murang kali tos dipanghitankeun ku sepuhna. Ku sepuhna tos langsung dipanghitankeun wae urang mah. Jarang aya nu hitan ku sorangan. Saur Imam Ahmad bin Hambal kan tos ditaros. Ajengan hanya Syekh ya, dari Mama Ahmad gitu ya. Alusan keneng kahitan ku sorangan atau dihitan ku batur. Soalnya naon dorang mah era gitu ya. Katembong katingali ku batur teh izin. Beda nu urang mah ukuranna spesial. Lamun ku batur teh era. Saur Imam Ahmad walerna lamun kuat mah heg wae ku sorangan. Lamun teu kuat ku batur. Tapi urang mah nya ku sabab dialit teh atas di sepitannya ku batur deui nya teu ku sorangan. Yang tos teh tidak di sepitan deui. Tong hayang dua kalian. Tong hayang dua kalian. Nah, dina masalah khitan anu aya sangkut pautan sareng bulan Maulid dina Barzanji tadi kita awaskeun nya.
wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan maktunan maqtu'as surri biyadil qudratil ilahiyyah sallallahu alaihi tayyiban dahinan makmulatan bimuhlil inayati aina sallallahu alaihi. Iya teh kapungkur pamit lemat taswir pertama di Al-Falah simkuring ieu di pasiana teh. Ya. Wabah haji teh. Kan di bahasa Sunda ke. Taswir pertama jeung terakhir mumpung di taswir. Soalnya naon? Rasa anaknya di ini harita nu kaalaman teh di panggung majelis nuhun kali dia kapungkur mah. Asa ngapung. Pas pada masa kata alar terus kata alar lancar. Tapi pas dirinya lisan mah nyarios tapi pikiran perasaan asa ngapung. Kapok taswir. Lancar mah lancar kan. Alim taswir deui gitu teh. Ngan sakali-kali taswir teh. Nyata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diudahakeun dina kayaan bersih bari tos dihitan tur di sepitan nyatur di sepitan tur di pegankeun naon teh tali ari-arina pamit dapat pagi itu bahasana teh nya intina mah masalah eta lah masalah dihitan gitu ya masalah dihitan juga kumpul emut soalnya sangat berkesan itu teh perasaan anak ngapung emot jika karasa gitu di kayak kene gitu ngapung teh ya kabayang lah gitu nya kabayang terus pertama bakal terang kumaha rasa sehingga urang lamun urang kali nya aya nu ceurik aya ketika taswiran teh tong digenggereun teh nah Kanjeng Nabi dilahirkan dina kayaan bersih. Kanjeng Nabi mah beda. Manusia sama seperti orang tapi bukan manusia biasa. Lahir lagi bersih. Dihadiri ku Siti Asya sareng Siti Maryam. Diiringi para bidadari kelahiran Kanjeng Nabi teh. Lahir lagi bersih. Bersih ari urang mah sakloba naonan geuning nya nu bararodas teh. Pas mimiti lahir nya aya getihan gitu ya terus aya nu bararodasan naon teh disebutna teh naon kili-kili nya sok aya nu bararodasan gini nya mimiti keluar teh mimiti keluar bahkan selama 1 hari 2 hari mah sok aya keneh membekas tu kan Nabi mah tos bersih pas dilahirkeun teh bersih Kanjeng Nabi dilahirkeun bersih bari jeung tos dikhitan tasdiqitan. Jika di dia kapungkur ayah almarhumnya Mang Juhana lahirnya tasdiqitan. Berarti jantan ayah 12 jalmi anu dihitan. 18 jalmi. Kapungkur para rasul teh saur dina keterangan ayat 17 rasul anu lahir dalam keadaan sudah dihitan. Ya. Tambahan meureun isares rasul ieu nya Mang Juhana jadi 18. Jadi 18 Allahumma ighfir lahu. Yang 17 Nabi Zakaria, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Hamdalah, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Sam, Nabi Lut, Nabi Salih, Nabi Sulaiman, Nabi Hud, Nabi Yahya sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17. Tambahan terakhir yes kemarin sanes Nabi itu mah ngajeun 18 nu tercatat ayeuna nu orang apal ayeuna gitu nya. Kan 17 tadi disebutkeun mah eta mah Nabi sareng Rasul gitu nya. Dilahirkeun nanti dina kaayaan tos dihitan. Sehingga urang ge percaya dibuktina aya. Nya di urang ge aya gitu nya. Nu lahir teh langsung dihitan. Sehingga para nabi anu lahir sudah terhitan teh urang bakal percaya. Ya kan jalmi biasa sanes Nabi terus langsung dihitan. Ketika ayah Nabi lahir terus dihitan teh urang bakal percaya. Nyaksian apaleun. Tapi karunya terus dihitan man moal dicecep berarti. Moal ngalaman dicecep ari adina can dihitan lahirna teh. Tuh ya. Ari adina mah disunatan ari nama teh.
Tega bagian kacecok punya hadiah nanti kadunya. Eta namanya ya sudah bagian masing-masing gitu. Kita 17 Nabi ge aya 17 nabi anu tos disepitan. Di antawisanya tadi disebutkan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi Muhammad teh maqtu as-sirri biyadil qudratil ilahiyah. Lahir teh ari-arina sudah terputus. Ari urang mah lahir teh masih nyambung kene ari-ari teh. Ya. Digunting ku bidan eta teh masih aya kene nyesak. Ya. Masih kene nyesak ari-arina teh. Dan teh digunting parat nepi ka dieu teh nya. Disesakeun paling sepanjang curug kitu nya. Tuluy nyep tilas dijepit digunting sesa kege cenah tos 2 minggu atau napi 3 minggu mah bakal molocot sorangan gitu. Ya kebayang lamun ayeuna teu di potong gitu nya nyambung kana eta nah ya selama 3 minggu teh jeung bali eta. Tah Kanjeng Nabi mah tos bersih tina tali ari-ari. Teu nyambung teu getihan, bersih pokona. Kanjeng Nabi dilahirkeunana. Ngan eta mah jigana can aya nu kaalaman jadi dieu nya. Jadi eta acan aya nu kaalaman lahir teh tos terputus dina tali ari-ari. Teu acan nya. Teu acan aya di dieu mah. Nah. Thayyiban dahinan makhulatan biqulil inayati aina. Kanjeng Nabi mah tos seungit jika nu nganggo seseungitan lahir teh. Kanjeng Nabi hari urang mah bau pas lahiran teh. Dahinan teh sami minyak keneh tapi ieu mah minyak tubuh. Hari tadi mah minyak wangi, ieu mah minyak yang tubuh. Model urang mah nganggo kayu putih. Terus di minyak kayu putihan Kanjeng Nabi lahir teh. Namun aya minyak kayu putih harita gitu nya. Di minyak kayu putihan. Orok kan gitu. Nya orang pami nembe lahir langsung dimandian, dibersihan, da kiri-kiri na tadinya. Terus nganggo minyak kayu putih. Tak Kanjeng Nabi tos kumplit gitu. Dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina. Socana tos disipatan. Eta diantawis keistimewaan Kanjeng Nabi. Ta poin pokokna Kanjeng Nabi teh tos dikhitan sejak lahir. Menurut kaul anu masyhur. Itu dina masalah khitan. Salanjengna dina masalah urang kali teh urang teh sanes ngan saukur ngakitan ngumpul dugi tabu sabaraha teh ya aya soalna teh acan kana kan ieu urang teh nembe kana khitan kewajiban tugas urang sebagai orang tua teh aya keneh kan ieu miftahul jannah kunci surga naon. Kunci surga teh naon? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga teh eta nu masyhur mah. Anu masyhur mah eta nya. Kunci surga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dina sabali hadis saur Imam Qurtubi miftahul jannah as-shalah. Kunci surga teh salat. Hadis Kanjeng Nabi keneh. Saur Imam Qurtubi dina kitab Tadzkirahna seperti miftahul jannah as-shalah, kunci surga teh salat. Mana atuh nu bener? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau salat? Nya kieu tuh. Nya duana ge bener, duana oge leres. Da Kanjeng Nabi moal mungkin ngabohong. Kanjeng Nabi moal mungkin ngabohong. Da duana leres. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kunci surga. Sareng salat oge janten kunci surga. Urang pami gaduh kunci. Apakah kuncina teh polos, lempeng wae kitu tah? Tah aya reregean. Aya teu kunci anu lempeng unggul. Pasti aya reregeanana.
reregiana. Tah saur sapali ulama gitu. Jadi memahaminya gitu orang teh. Henteu tiasa ngahukuman wah ieu berbenturan berarti salah. Henteu. Jadi digabungkeun pemahamanana. Kunci teh sok aya reregianana. Dalam kunci wungkul lempeng moal bisa dibuka, moal bisa buka. Tah saur ulama la ilaha illallah anu kunci pokokna anu pokokna ieu reregianana salat sareng ibadah-ibadah nu sanes. Lamun hoyong tiasa langsung lebet ka surga, maka la tauhidna sing pageuh bade jeung amalna sing hade. Suci hate sareng suci amal. Lamun hoyong langsung lebet ka surga, kuncina eta mah mantap itu mah langsung dibuka teh trek biasa lebet. Tapi lamun amalna kirang sae, engke teh jadi selek. Kuncina teh jadi selek dibuka-buka ye. Henteu nyetrek wae. Soalna naon amal ibadahna kurang sae. Lebet mah lebet tapi dicetrek deui selek ieu mah. Dikieun teh henteu ieu. Henteu nyakop gitu nya. Oh, berarti aya nu salah dina amal ibadahna. Utamana dina bab salat. Karena salat mah merupakan kewajiban anu tiasa ditinggalkeun sama sekali. Bade urang keur malarat, tetep salat mah kudu. Bade urang keur beunghar tetep. Bade urang keur gering tetep kudu salat. Keur cager, keur sehat tetep kudu salat. Benten sareng haji. Ari ibadah haji mah urang teu gaduh artos nya, malarat teu wajib haji. Teu wajib zakat, sareng teu wajib ibadah-ibadah anu disyaratkeun kedah beunghar. Ari salat mah rek beunghar rek malarat wajib salat. Sehingga ku para ulama dipahami meujuh cenah Kanjeng Nabi nyarioskeun bahwa miftahul jannah as-salat da salat mah teu tiasa ditinggalkeun. Kewajibannya bakal terus menerus setiap hari 5 waktu teh gitu. Nah, ada 2 kunci. Jadi 1 kunci tapi air regianana. Nah, tadi teh di mana apa pengen teh? Awalnya. Kulan? Oh, ngadidik kurang kali teh nya. Ngadidik kurang kali. Kuncina salat teh nyata suci miftahu note wa miftahus shalah at-tuhur. Ya. Tadi kuncina surga teh salat. Salat ge gagaduhan kunci. Supaya urang biasa lebet leres-leres salatna nyata urang kudu at-tuhur, kedah bersuci. Ini kedah suci bade salat teh tina najis tina hadas. Tah lamun teh di sepitan heula sok aya yang kerung tilas-tilas cigih nanti yang kerung dina ciputna lamun teh kakumbah eta mantak teu sah salatna dan nyandak najis. Mantak urang nya selaku orang tua nya teh alit-alit keneh tos disepitan urang kali teh dan memang mungkin teh umur 7 tahun teh urang ku agama teh dipiwarang marentah urang kali salat. Dina hiji riwayat muru abna akum bis salati li sab'i sinin atawa li sab'in. Terus dina sapeuleun riwayat sanes alimuhum as-salata li sab'in. Sanes tidak marentah salat tapi ajarkeun salat. Ajarkeun cara salat. Mun tiasa mah nya saat ajar umur 7 tahun ku urang terus dicontohan, diajarkeun salat. Nya sesekali urang teh nyontohan salat di payeuneun urang kali. Supaya budak teh apalin gerakan salat teh kieu minimal gerakan nahola. Aya ngangkat leungeun, aya ruku, aya sujud gitu ya. Tah urang kitu teh dalam rangka melaksanakan parentahan Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi alimuhum bis salati li sab'in. Gurukan anak anjeun salat ketika umur 7 tahun. Nah, ari ngawurukan salat, ari salat, eta ngabukaan rukun, ngabukaan syarat, ngabukaan pasuratan, ngabukaan kewajiban. Ari salat hayat, salat apa? Umur sakitu mah can bisaeun. Moal tiasa nerap kitu nya. Langsung diajar tingalikeun heula we. Ieu salatnya jiga kieu, jiga bapak. Jiga bapak tingali ngajungkel kitu nya. Sok aya gini dekeun urang kalima kebungkur sok nangkon. Lamun indung sujud teh sok naik gitu. Sok ditaekan. Pernah badan dieu ge nya.
Apa kan simkuring ngumpul itu teh. Aji karena pernah berengalaman. Naikkan indung keur salat keur sujud eta di berantengan. Di berantengan. Karena memang di al madrasatul ula. Ibu teh madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak teh indung. Jadi ibu nyontohan salat ka murangkalina teh jadi apa? Oh kieu gerakan-gerakan salat teh. Ketika umur 7 tahun tanya, keratos diajarkeun salat anu sae sapertos kumaha. Bahkan diparentah pamitos salapan 10 tahun maka kedah dikasaran, kedah ditegasan. Lamun teu daek salat kedah ditegaskeun. Bahkan dina umur 10 tahun mah saur sapali ulama wajib makrifat ka Gusti Allah. Ya. Nyaho kana aqaidul iman. Terus umur 10 tahun mah sanajan can keluar mani. Sehingga urang teh barangkali teh kan alti-alitkeun lagi sampai ajarkeun wujud kidam makonya. Eta teh ngajaga pendapat ulama anu sapertos kitu ngawajibkeun. Teh alit-alit keneh. Urang mah alhamdulillah masih punya kesadaran keneh bahwa agama teh penting. Di urang mah masih seueur keneh lembaga pendidikan agama utama. Terus pamitos usia 10 tahun wa farriqu bainahum fil madaji. Budak teh pisahkeun tempat sarekna. Tos 10 tahun mah anak tos kedah gaduh privasi masing-masing. Ulah dihijikeun wae jeung indung jeung bapa. Nyusu we cenah nyusu. Wah maneh mah masih nyusu kene ka kolot cenah sare teh jeung indung wae. Nah, tos 10 tahun mah dipisahkeun. Bahkan pamitos 10 tahun makan nyatos rada hidang nya, tos hidang pisan. Tos 10 tahun pamit acan balik dina Al-Qur'an liyasta'dhiyakumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum. Budak anu can balik tapi tos mulai hidang eta teh pami bade lebet ka kamar urang teh kedah izin heula ajarkeun ku urang. Jang. Tapi dina tilu waktu ketika bangun tidur sadajan nya pas subuh, terus pas lohor, pas waktu bade isya, bade pulang isya atau salat isya. Anak ketika bade bertemu urang dina tilu waktu ieu piwarang izin heula keketrok heula. Semua di dia ieu nya. Jadi kan ya aya beberapa kamar, aya beberapa bumi. Tah agak lama terus sabaraha tahun terus aya 10 tahunan nya. Langkung. Tah pami dina waktu eta pas waktu subuh, pas waktu lohor, pas waktu bade pulang, wartosan murang kali teh kena keketrok heula kena izin heula. Pami bade ka kamar teh. Bisi naon? Bisi ka pergok. Itu mah itu. Bisi ka. Nya di kitu sorangan lias takdiengkum. Kudu minta izin cenah. Kudu minta izin heula ajarkeun ka murang kali teh. Ya. Pami bade lebet teh ye nya pas lohor, isuk atanapi pas bade kulem izin heula keketrok heula ulah langsung salonong boy. Dina tilu waktu eta mah ajarkeun urang kali teh. Urang kali teh ajarkeun kena izin heula. Eta anjuran nya parentahan Gusti Allah tina Al-Qur'an. Urang mah kan nanti kadang ngeslonong boy teh geuning nya. Slonong boy. Sok sanajan cik paripaostan teu dipantauan nganggo hordeng ngumpul nya tu nyarios pi urang nyarios heula urang kali teh. Pak, aya priyogi. Nah, di luar teh kena kitu heula, didik sapertos kitu marang. Ulah langsung singraikeun wae. Nah, eta memang priyogi hal-hal anu tes jarang kasadari ku urangnya. Jarang kakuping ku urang penjelasan anu sapertos kitu. Pamitos balik mah sanes ngan saukur dina tilu waktu tadi, tapi setiap waktu kena izin heula. Setiap waktu, murangkali pamitos balik, pami bade menemui orang tua anu di kamar, kena izin heula, kena keketrok heula. Da pami nu tilu waktu tadi mah nu teu acan balik ya bebeng.
Tilu waktu tadi mah. Ya usaha namanya pas alit kena gitu terus diajarkan itu supaya terbiasa. Dina waktu ieu mah gitu nya. Kalau mau masuk ke kamar bilang dulu, jangan langsung. Saya nama seperti itu. Dan teras kewajiban anu nyata sebutnya tadi ngawurukan sholat kan ya. Ngawurukan sholat. Sana sholat unggul tapi syariat-syariat agama anu priyogi diuningakeun eta tanggung jawab sepuhna asalna. Tapi pamit teu tiasa mah sibuk pada melat teu aya waktosna titipkeun ka ustad. Korban deui ustad. Ustad teh sebenarnya tiasa dilihat dari berbagai sudutnya. Sebagai korban, juga sebagai pejuang, bisa juga sebagai penolong umat. Sebagai penolong umat. Ya ustad-ustad kiai-kiai aya nu nitipkeun anakna jadi buangan gitu. Ustadkeun we cenah. Urang mah geus ngurus. Jadi dari berbagai sisi ustad biasa ditinggalan teh gitu. Kumaha siapa yang memandang. Terus dina masalah naon deui anu priyogi disadari kurang dina masalah ngadidik kurang kali. Terakhir, santos urang ngawurukan murang kali hal-hal anu bersifat wajib cek agama, maka anu kudah dilakukan ku urang teh mengajarkan hal-hal anu cocok sareng bakat minat murang kali. Jadi urang ulah egois. Ya saur sapali ulama gitu, tahiyatu ma yuwafiqut tifl. Jadi orang kedah memberi fasilitas ya, hal-hal anu sesuai sareng tabiat murang kali. Kemampuannya di bidang naon ieu murang kali teh. Ulah egois, budak talarana lemah, hayu dipaksa kita pasantren. Sudah itu di pasantren teh loba taladeun. Oh nya karunya teh. Ari ngaji mah nu fardu ainna we. Nu fardu ainna ulah. Ya, tos fardu ainna tinggal urang kali teh watakna ka mana condongna ieu. Wah, sieu mah pinter cenah oprek-oprek mesinna. Wah, urang ka sekolah bengkelkeun we. Urang ka ADD-keun. Kita belajar ilmu perbengkelan. Atanapi wah, sieu mah cenah kana masalah bangunan yeuh. Pinter nanti karena sekolahnya tuh jadi ngobrol aja gitu. Dan supaya urang teh supaya ulah membunuh karakter anak. Kayak bahayana kieu. Urang memaksakan kahayang urang ke anak. Anak teh lain bagianana ye ditinggali dina kemampuan anak. Daya talarna lemah. Manehna teu boga kahayang belajar. Geus diupayakeun kurang berkali-kali agar kitu wae, tapi kurang dipaksakeun kita masantren. Tanpa tahu seumpama nanti bahwa bakat nanti ieu di bidang pertanian. Si eta mah halus lamun pelak-pelak teh jadi wae. Kurang dipaksakeun wae ke pasantren. Engke bisi kasih kaluhur teh sirungan ka hadap teu akaran gitu. Bilih nanti gitu. Jadi santos urang kali diwurukan hal-hal anu wajib cek agama, tingali kecenderunganna di mana. Lamun wah cocok cenah ieu bakal pi ustadeun. Pasantren ini teman tong dilila. Terus ketinggal cerdas gitu ya. Dan rumah santren teh kita anu cerdas. Lamun hoyong janten ustad bener-bener bisa kita anu cerdas, janten penerus agama kita anu cerdas. Dan diantawi syarat belajar ilmu teh tadi zakain teh apa teh? Zakain wa hirsin, kita cerdas. Lamun teu cerdas mah nya karunya. Tapi biasa diusahakan asal punya kemauan heula we. Syarat-syarat anu sanesna kedah kacumponan pamit cerdas oge. Nah gitu poin terakhir teh. Urang kedah terang bakat urang kali di mana. Ulah memaksakan kahayang urang. Urang kali teh ulah jadi korban keinginan urang. Sok aya nu ngabatin itu teh seueur rencangan anu curhat. Urang mah dipaksa ku kolot pasantren teh. Yang mau jauh orang mah dapat nanti bisa karena kitab lagi. Da orang basicnya karena elektro, aduh, cipari pausa seperti itu. Nah, itu poin terakhir.
Ya mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan taufik Gusti Allah tiasa ngebimbing anak urang. Margi anak urang teh sanes meunang urang hakikatna tapi kenging Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kantun mempertanggungjawabkeun ngabimbing urang kali naon maripat ka Gusti Allah sareng jadi murang kali anu seutuhna jadi jalmi anu sautuhna tanpa aya intervensi tanpa aya tekanan-tekanan ti pihak anu sanes. Da anak urang ge eta teh jalmi anu dipasihan kabebasan. Ngan urang tetep diarahkeun teh arahkeun. Tetep kena diarahkeun. Sakitu pangingtan perkawis masalah urusan murang kali. Pokona mah urukan salat kami tos umur 7 tahun ke 10 tahun karena dikerasan deui teras pisahkeun dina tempat bobotna ajarkeun izin dina tilu tempat dina tilu waktu pas subuh, pas lohor, pas isya, pas bade kulemnya eta pami pas bade balik ajarkeun izin diwarang izin pami tos balik mah wayahna setiap bade ka kamar orang tua teh kena izin heula eta nu kedah diperhatoskeun. Terakhir sekali deui pami tos kewajiban agama tos kauninga umurang kali tingali bakatna murang kali teh gimana sok urang fasilitasi insyaallah murang kalina kin bakal jadi murang kali anu bagja dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten punten bilihnya kolom teuing kana waktosna. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.